Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng santen, wilujeng wengi, wilujeng patepang di channel Ihersel ya. Dina kesempatan dia seperti biasa simkuring badai borangan atau ngabodor sorangan. Jadi emang kecapkeunnya simkuring teh baheula waktu SMA ya. Paling sieun dina pelajaran nyanyi. Ya. Tapi kusabab aya pelajaran nyanyi nya kapaksa sieun-sieun ge wani-wani diajar nyanyi. Jadi mangsa mah tes praktek ya. Kebenaran lagu teh nyata isola ya, isola. Kocapkeun datang di anti-anti ya. Guru kesenian mau kacapi ya. Dieu kebenaran simkuring teu kabagian anu pang absen pang tukangna ya. Malah aya dina 5 besarna absen teh. Harta caritakeun tampil anu hadir dirinya anu 5 urang da dibagi-bagi ya. Nah kocapkeun genteng kacapi mulai dimimitian kena nada rendah ya. Ngan pelebah nyanyi anu nada tinggi kusabab dipaksakeun eta pas kecap isola kan tinggi nada nah duduk teh simkuring teh kudu teu kuat nahan seuri ya. Guru oge sarona nu ngadadak teh main kacapina teh. Nah, pengalaman eta simkuring waktu SMA ya. Saterasa aya hiji pemuda ya, eta pemuda teh jeger ya, ditato malah. Manehna teu sieun kurang naon anu hiji kasieun ternyata ku aparat ya. Nah, hiji bangsa mah manehna naik kareta. Luncat naik kereta kusabab teu meunang tempat dieu urang geus pino akhirna nangtung ya. Nah keur pajejel-jejel kitu aya datang hiji pemuda dedeg ke awakna sembada ya. Langsung istilahna nangtung digilir manehna. Pemuda teh nyengir begila nyengir berbagi karasa ya. Akhirna nanya, "Kang, tentara sanes?" "Sanes." "Anak tentara?" "Sanes." Kata pemuda tuh. "Polisi atuh?" "Sanes." "Anakna polisi?" "Sanes." Nah naon sih nanya-nanya baik ya supaya nyeri katincap di tetani cek kata pemuda bari nyengir. Nah kita kata pemuda langsung ngejarkeun sukuna ya. Salajengna nyata pasapkeun kerusum Covid ya. Hayang di pemuda anu manehna maksa hayang mudik ya. Usaha kerusum Covid loba penjagaan. Inisiatif manehna mah ini teh make motor. Manehna initna Janari nah aja supaya sigana Janari mah daya satgas Covid atawa satgas Covidna keur sarele keneh. Langsung make motor katasikeun ya di Bandung ngaran ya. Ngan pelebah penjagaan tika jauhan katingal aya pos. Manehna kan luas. Keur ngebut kitu kabeneran pisan tah aya oriting aya koral ya. Ngerem ngadara seot. Antukna eta motor anu tadi narek arah ka Tasikeun teh jadi muter balik ke arah Bandung. Manehna keur kitu kaluar penjagaan itu teu kaburu eureun ya teu kaburu indit deui manehna eureun we. "Bapak, reka mana?" "Ieu simkuring teh." Langsung adadak balik ka Bandung. Astagfirullahaladzim. Kan usuknya bapak teu meunang ka mana kalau kota kan eta keur PSBB. "Oh gitu Pak, nyatu mangga abdi bade beli deui." Kata pemuda teh balik-balik ke motor ke arah Tasik ke biur we. Hatena seuri da ngarasa bungah sob berhasil dina eta lolos eta penjagaan. Tah sakitu painten bodor sarangan dinten ieu mudah-mudahan aya manfaatna tiasa ngahibur. Tanghilatnya like, komen, subscribe upami peryogi bodor sanesna atau pembelajaran atau konten kucing jeung sabajabana mangga ya. Notifikasina diaktifkeun. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.